Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapihatur pupu oasis tahun 2021-2022 sareng sadaya pamilon rapat. Dina kasempatan ieu singkuring sapara kanca kurumpul di dieu pikeun ngayakeun rapat ngeunaan kagiatan anu dibers dilaksanakeun. Nyaeta Jumat bersih sareng barokah. Dinten Jumaah anu bari di sareng Maret samemeh ngawitan rapat. Saya pisan urang saerarea hidup nimutkeun kayakinan masing-masing. Ngawitan salat beres, salanjutna urang ngadungkeun di bentara ti asis. Papuguh sareng dulugu eksekutif oge penjelasan kumaha kagiatan ieu bakal ngalanjutkeun. Puji sinarang syukur urang panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasempatan ka urang sadaya tiasa dugi ka Dia. Sataacana simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya pamilon rapat anu parantos ngaluangkeun waktos kanggo hadir dina ieu acara. Rapat supados acara Jumaah bersih sareng barokah Jumat lumampah saterasna nyaeta diskusi ngeunaan acara anu bade ditepikeun ku ketua pelaksana. Sadaya peserta rapat acara Jumat besi ieu tangtos dilaksanakeun dinten Jumat. Sadaya murid dipentakeun ngabarsih kelas masing-masing. Sareng saatos acara rengse, urang panitia sareng ketua OSIS baris nangtoskeun kelas mana kapilih pangbersih jeung bakal menang hadiah. Aya patarosan? Punten, abdi hoyong naros. Kanggo alatna, anjeun nganggo alat di sakola atanapi candak nyalira. Pikeun alat-alatna meureun aya anu dibawa timah seperti saparti lap, pembersih gelas, jeung sajabana. Namun ngarasa sapu anu diperlukan teu cukup. Meureun engke bisa didiskusi jeung babaturan sakelas anu bakal mawa sapu ti imah kumaha jelasna. Baik, sudah jelas, hatur nuhun. Sumuhun atuh aya nu bade naros deui. Abdi hoyong naros kanggo baju kendah nganggo atawa nyandak baju sanes. Kanggo baju siga urang mawa baju ganti. Sabab mun make baju sakola bisa jadi rada ribet, utamana pikeun nu make rok. Meureun bawahan bisa diganti ku calana olahraga ngan salila kagiatan. Baik, hatur nuhun pikeun jawabannya. Naon deui? Abdi hoyong naroskeun acara naon anu diberkahan Jumaah? Oh nya, engke urang nyuhunkeun sumbangan ka murid-murid sadayana anu engke hasil donasi teh kanggo ngagalaheun tuangkeun kanggo dibagi-bagikan satos salat Jumat. Pikeun sumbangan sabaraha bebas atau bakal ditangtukeun? Sigana urang tangtukeun engke kira-kira 10.000 tiap murid. Kumaha saur anjeun? Dina pamanggih kuring, sigana kawas teuing sumbanganana. Oh kitu, aya nu gaduh usulan? Meni saur abdi mah langkung saya upami urang ngadun ganon gratisan wae, jumlahna oge gratis tapi saminggu samemeh acara uang urang sakan. Abdi setuju atuh. Lain? Abdi setuju. Abdi satuju. Aya patarosan deui? Sagalana sudah jelas. Nuhun lanjeung abdi bade mulangkeun acara KMC. Muhun sigana mah sadayana perkawis acara parantos jelas samemeh mungkas rapat ieu saya mangga urang sami-sami ngadoa numbutkeun kayakinan urang masing-masing ngawitan ngadoa parantos rengse. Hatur nuhun di kasadaya pamilon OSIS pupuh sareng ketua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.